di dia, neng icih cenah ge bakal kawin jeung Gisu. Aju kumaha neng ngarada teu moal. Neng Sophia mending ngado gede teh kadona. Neng Sophia, kuring rek ngado bangkong teuing. Mending bancet nu lucu mah. Wow, hayang apa cara gitu. Saatnya kumpulkan. Kira kumpulkan nunggus angsa ya Sophia ya. Rada baragus ya sakieu mah pasungna. Anu pambaksan pasungna bakal diberi hadiah. Sa kira-kira. Neng Lenong pasti nempang bagusan. Dumpret, bret. Tah, anu menang namanya jadi suwe diumumkeun nya. Kapan ya jadi sebelum diumumkeun? Tadi namanya mahang kuari diumumkeun. Atuh sabar bae Alpu. Urang di kamana kira-kira poe ieu Neng Sophia ha? Hah, kakayangan. Nikah istana saja. Tapi Neng Lenong melamang ka istana Cing Deut mana moal ilu. Nonton kana istana Cing Heri. Waktu karo pokoknya yang ke istana Cing Heri. Kopi naon eta? Kopi? Iya, kopi cinta alias kopi Lampung. Kopi Lampung. Nasilah kopi Lampung mah. Arti teuing, nu penting di jerona aya cintaan. Ya adalah kan dirojok tuh, ya. Wow. Cecil kayaknya. Kumaha rojok ieu supaya keluar cinta? Kudu make jampe. Nek balik. Dah. Neng Lenong kuduang dipotong bae. Kuduang ratu bancet ama. Geus turunkeun diri baheula. Hai Sophia. Hai Ratu Lenong. Selamat datang di Taman Lovely Ratu Lenong. Ay, itu bebek naon Sophia, menikot lojor pisan beuna. Oh itu masalah. Nah. Tapi dong buruk heh. Ikan buruk ya tadi nama. Laju kuring Sophia ditewak balik ke kalayangan teh jeung Cing Heri. Iya tah. Nek naon Aki? Pugu mana macam lagi? Aki teh yang lukis soang. Ah bener nih Sophia, hiji tambah hiji 11-nya. Berarti sadayana sabaraha eta angsana soangna. Alias onta, alias bebek, teu nanaon gelang penting dilukis. Coba Oke. ningali Aki. Huri, Aki horengna bisa ngelukisna. Naon? Atuh teh mun lukisan yang Sophia. Eta mah tanda tangan soang doang. Stop, Neng Rohak ulah gandeng. Tada, tuh istana. Hai masuk. Wow, iya taman semarangnya. Hayu dia ke ditu tuh karena ampar. Sophia, kapan kue menikmat hidup? Buang banget ini. Iya taman asmara, dia itu indah. Laju tah, kupu-kupu. Coba ngesan di kuena. Kue iya bisa ngelanjutkan kejombloan orang. Piring Lovely. Hah? Piring kaleng murni mah. Piring jadi mutia. Bubu dia menjomblek ini tinggal udah tahun. Nasi dari nasi goreng emas. Yuh cengimut. Wow. Hai, Aki. Aki udah ngelukisnya. Tah, cuakin kana. Nyam. Heh, enak lagi ya. Nasi goreng rasa bukan cinta nu romantis nyana di petis. Hei, Cengimut. Coba ngiyam lengan. Pantas. Hayu dan saurang. Nung amat aing, dia mah tukang mojok iya. Kado, Neng Lenong mah mojok bae yang wal penting hobina. Tuh pasangan aja Ceng Sapina anu gendut. Naon? Ceng Sapina. Wah. Tapi iya betul naonnya. Itu penyihir bokir. Neng Lenong rek minta naon. Rek minta pelet cinta Neng Lenong mah. Sophia mah. Tanya ho. Naonnya? Dompet. Wow. Wow. Sihir naon eta? Iya sihir paranti anti jomblo. Neng Lenong hayang cenah ge. Oh, Neng Lenong hayangnya. Laju Neng Lenong nek melet saha Burhan. Lamun Neng Lenong nek melet Burhan, Neng kudu ka imahna ku warinya. Hayang amat. Hayang batur hayang melet Ceng Imut. Kumaha
kai mahaburan lah burung. Doa nabai penyihir bokir. Neng Sophia, di mana? Cengimut. Nek naon? Hah? Wah. Cengimut karena diomongkan. Nek naon? Ih, rumah. Neng Leno, neng ngungkapkan rasa cinta dengan cengimut. Sebabar poe kurangnya geus 3 poe, 4 poe, 5 poe, 6 poe merenya. Ngalamun bae. Ngalamun. Hei, tunggu. Aya naon? Nek naon? Mane? Neng Sophia, ha? Agak ngukuring nek bobogohan bae. Hei, karunya. Neng Leno jomblo kene. Hah? Jomblo? Kene? Jomblo Laju karena sakit neng Leno ha bogoh anak wari ha Paguma, karena cengimut sampai keluar eta can diungkapkan bae. Nek istana heulanya dah. Kumaha boy nyiroroping? Neng Leno jomblo kene. Bogohna cenah kana cengimut kudu kumaha boy bantuan. Piraku, Neng Leno buah kana cengimut. Bohong gede, repe. Saatna Neng Leno bakal ngebrehkeun. Iya adalah HP anu sadalawang anu bisa asup orang ka jeroda. Tombol cenah ngeunik asupnya. Siap. Hah? Tinyangkeun orang aya HP anu sadalawang. Ratu Sophia. Naon eta? Itu mah kue apem. So sweet. Nek mere cengimutnya. Neng Leno, Neng Sophia nih ke taman heula nya ayeuna, oke? Hai. Nek naon deui cenah eta Ratu Sophia ka dia, ha? Hah? Ayo penyihir bokir. Hayu urang balik ke lubang. Naon? Woi, kabehan sarieun para suangkan kuringan. Hai penyihir bokir. Ganing dia jo bisa disihir ku uing. Neng Sophia, tenang. Hei, kunaon penyihir bokir langsung ngajongkeng. Wow. Penyihir bokir hudangkeun. Hayu penyihir bokir hudang. Hayu tuh. Hei penyihir bokir, gerak tobat dia kuari kenehnya. Heuh burung nih tobat. Tapi ieu mah beurang keneh salat tobatna ge. Nek penting bae salat tobatna. Nya, Atuh garu. hei neng Sophia untung neng Sophia teu guna naonnya Laju. Kunaon kitu? kunaon atuh malah tadi neng Sophia nek disihirnya nek dijadi kodok ku umpik nyirebokir lain Nya kitu. atuh karu pokoknya neng Sophia geus siap-siap ku ari soalnya neng Sophia kudu balik ka kayangan ku ari Kuari. karu ku ari Selamat berpisah Neng Sophia. Nek kekayaan kuarinya. sedih. Tenang bae cengimut. Neng Sophia bakal kadede engke. Neng Sophia bakal kekayangan kuarinya Neng Leno. Cenah mah. Tapi urang ke taman asmara heula cenah ge hayu. Hayu lah burung. Itu lawanna. Selamat datang sadayana. Hah? Pan aki-aki nungguana. Wow, heunya aki-aki. Selamat datang, sadayana. Wow, indah amatnya. Hei, tinggal di kupu-kupu indah. Hei, berikut indah ya teman asmara. Tapi yang nyakal Nek Sophia negara kekayangan cenahnya. Nek, kayaknya. Tuh, ceng imut, kerenaon. Iya kopi cinta alias kopi Lampung lo bisa dirojok teh. Oh iya, kopi cintanya. Kopi Lampung sebenarnya mah kopi pedut. Pokoknya Neng Sophia kudu kembali ke kekayangan kuari. Tapi sampai itu Neng Sophia kudu minum kopi cintanya supaya ulah jomblo. Wah, benar sekali. Neng Sophia hebat. Neng Sophia hebat. Hihihihi.